Haduhan untung sia kapanggih deui. Coba lamun sia leungit mah teu kabayang aing teh kumaha heuneun. Da sanajan mogok-mogok ge pake kanyaah kok aing. Mending mun aing loba duit mah bisa meuli deui aing nu anyar. Marjuki kakaretaan udud beki menang mentaan manuk dudu nemplok napare udud beki eueuh nu mere. Mending aing meuli atuh lah. Aduh eta si belek sia dangkalan. Akonya kunaon? Neng sarego neng. Gara-gara kamari si belek udah sampai nyungsep ka sawah. Aya aja teh naon atuh, A? Entos sih asa beulung bang ya. Rek coplok. Karunya amat. Kacangklak meureun eta mah kadi neng urutannya. Ulah lah, Ih, kajen ka dieu. ulah nyentok maksudna. Ih, bisa wae. Aduh nyeri neng. Maaf, A, belah mana nih nyeri? Bela dia yo. Kok suara si Tari di mana eta? Woi Ramatuk, nanaonan sia? Ngeunah beuteung di urutan si Tari. Sia nanaonan belek. Nyaho, ige gara-gara sia akonyo datang ka nyerieun beuheungna. Kacangklak batur. Ih, Neng Tari malah ngabelan si Konyo sih. Atuh sia tega batur main udag bae mamawa arit deui. Dibahayaeun bae. Atuh manehna Neng, maling motor abelek. Aing mah lain maling belek. Cuman ngegawean sia doang. Tapi ulah kitu sih Ramatuk. Aing ge can nyorang di urutan si Tari. Temandang amat sih ka aing. Sasia lek kan di urutan ku aing. Awas ya Konyo moal kebal deui ku aing beudeung. Kunaon neng si belek ngoceh ke para rubuh. Nyaho teuing beak obat meureun. Emang kadang-kadang sok sasapareun manehna mah. Alhamdulillah, ieu baru dak jang tinggal galanya. Binunung mun numpuk di dieu binunung ieu nan. Ieu na gelebotana. Jelema na kemana ya? Ke karton gitu. Waduh. Tapi geus lagi alhamdulillah tinggal sa kotak deui tah jadi haritan tah. Udah keja isu gitu lah, udah apa marit. Naon sia? Mang, aduh, Mang. Si Konyo geus nyeri hate aja sama ngabelek. Coba Mang pangteluhkeun ge pangnaonkeun ge pangsantetkeun ge. Astagfirullah, Lex, ya naon masa si Konyo kunaon, si Konyo. Si Konyo ngurutan si Tari. Atuh urutan atuh kasih minta apa sih? Atuh lain pan ngurutan sama pan Bang. Si Tari nyawa serangan. Kayak ngobrol ulah dia ngomong di saung geus tah. Sia aya bae naon teh si Konyo sagala kamari. Sia motor leungit, bari. Imuruan, dieu sia lah. Ayo lah, jadi saung ngomong ya. Aya bae deui. Aya bae deui naon teh. Masalah teh. Ieu itu datang deui. Aing anak si belek. Aing deui belek coba cerita ka aing sih aya bae jeung aing mah hirup teh aing mah rung sabamat. Urang nyeri hate Mang, si Konyo dikurutan ku si Tari. Disaung di ditu, urang kagol nyeri hate gaweankeun tah si Konyo dikumpahkeun ge. Lain masalah gawean gitu lek. Nyeri hati rada kunaon atuh diurut teh gara-gara sia meureun sia ngudag si Konyo ka ditu gara-gara motor sia teh leungit cenah.
Atuh pan tukang urut loba kunaon ku si Tari geus pokona mah urang geus tanggung nyeri hate pang teluhkeun ke eta pang santetkeun ke naon ke. Astagfirullah lek aing mah lain tukang teluh. Aing mah no bisa nanaon sih kunaon teluh ka aing lek istighbar sia lek. Hirup teh istighbar koe geus magar di kamar sia eta. Ibadah nu bener. Kunaon sakorit teh teluh ka aing. Jadah amat. Baik. Jadah dong. Kalan tuh Ustaz. Sama tuan aing. Daw, nanonon si Belek. Sial dangkalan sia. King sebono aing keur teh hayang bercanda, aing keur teh resel kieu. Rasal sanu ngajak si bercanda Belek. Lo main ngungkur gue sia. Sial dangkalan si Bono. Awas sih aing balik deui kedeung. Geus aing kan kelar di si Tonyo. Sial dangkalan si Nini, lubang lu bener. Jipan si nu marah, si nu nabrak, Wah, jada ribet doang. ya urusan dengan si Munel mah. Kabur lah. Lo mabus ya? Ayo si Tari jeung si Konyo kok sih. Masih, yuk, masih. Cek, buat kemana sih, ha? Hah? Sia, buat kemana sih? Jada sia, sia dan kanan. Ampun, Munel. Ampun, Munel. Sia. Munel, Munel, ampun. ampun. Ampun Munel.